Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sultan di dia abdi rek ngajelaskeun pikeun asap Kalimantan. Bencana kabut asap di Senen leuweung jeung lahan kajadian deui. Kabut asap terjadi di wilayah Kalimantan ieu hese dileungitkeun ku sabab lahanna nu gede jeung pengaruh perubahan angin nu ngerekkeun kebakaran jadi leuwih jeung ngurangkeun jarak tempo. Kabut asap nu aya di Kabupaten Riau, Kalimantan Barat ngakibatkeun kagangguna pernapasan sareng aktivitas masyarakat salami samingguan akhir. Berdasarkan data ti Manggala Agni jeung Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saeutikna aya 138 desa nu aya di Kalimantan Barat rawan kahuruan kebon jeung leuweung. Manggala Agni nyatet aya 7 hektar lahan nu kahuruan, tapi karak 0,5 hektar nu tiasa dipareuman. Kabut asap di Pangsum Putu Sibau, Kalimantan Tengah oge ngakibatkeun aktivitas penerbangan Bandara Pangsum di Putu Sibau jeung Kabupaten Hulu kaganggu, nepi ka ngeureunkeun bandara pikeun keselamatan panumpang. Penerbangan nembe diteraskeun saatos kabut ipis serta aman pikeun panerbangan. BMKG nyatakeun jarak tetep di Kota Palangkaraya dibates. Kusabab margi kandelna kabut asep nu aya di kota eta. Parubihan di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi teras kejadian. Kusabab pengaruh parubihan arah serta kecepatan angin. Kabut asep oge katingali tambi kandel sareng ngableg-bleg di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur sareng jarak tetep sekitar 1 kilometer. Kepala Satlantas Polres Pasir ngahimbau ka sakabeh pangendara nganyalakeun lampu kendaraan sareng nyesuaikeun laju kendaraanana. Pemerintah lewat instalasi darurat asep ngahimbau ka masyarakat supados ngagunakeun masker nuju kagiatan di luar imah. Sajumlah instalasi atanapi komunitas babaraha waktu nu akhir ngagelar aksi babagi masker. Sajumlah cara geus dilakukeun pikeun madamkeun api, sapertos nu dilakukeun ku pemadam sareng helikopter. Atur nuhun kasadayana pikeun perhatianana nutos ningalikeun berita di kelompok abdi. Mohon hampura bila kelepatan kata dina kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.